Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Lestian Nurayani kelas 10 IPS hiji. Di dieu abi bade ngadongeng ngeunaan pecang keuna kuleget. Hiji poe pecang ngadatangan kebon bonteng patani. Borengna keur meujeuhna arasak. Pecang ngahakan bonteng. Saenggeus bontengna beak, pecang buru-buru indit ninggalkeun kebon bonteng. Teu lila jol patani datang. Patani soak nempo kebon bonteng beak dihakanan ku pecang. Patani neangan akal pikeun newak pecang. Saenggeus ngarasa panceg patani, ngajieun jajalmaan anu dibaluran ku leugeut. Isukna pecang datang deui ka kebon. Pecang reuas sabab aya jajalmaan anu nangtung di kebon. Pecang panasaran, pecang nanya sababaraha kali tapi teu dijawab. Pecang jadi keuheul. Pecang najong ku sukuna tapi sukuna milu rapet. Ditajung deui ku sukuna nu tukang, sukuna oge milu rapet. Ditenggar ku huluna, huluna oge milu rapet. Antukna pecang ceurik ngageunggeuyik pasrah kana nasib. Patani pohara atohna nempo pecang rapet dinu jajalmaan. Pecang nu geus teu walakaya ditewak ku patani. Moal aya deui anu ngarusak kebon patani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.